Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa patepang deui sareng Abi Yuni Indriani dinu acara Sunda News anu ngeunaan tempat olahraga di Lanud Surya Dharma. Ayeuna Abi terhubung ke Ayu Lestari di tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Abdi Ayu Lestari tu saha nu terang ka Lanud Surya Dharma anu tempatna di Kalideres Subang, Jawa Barat. Nu ayeuna dibuka kanggo masyarakat umum pikeun kagiatan olahraga dina poe Minggu anu bade ku Abdi ayeuna lakukeun. Lanud Surya Dharma mangrupikeun salah sahiji markas TNI AU nu aya di Kalideres Subang, Jawa Barat. Anu ayeuna dibuka kanggo masyarakat umum pikeun kagiatan olahraga dina dinten Minggu. Selain tiasa dianggo olahraga, urang tiasa ningali tempat-tempat bersejarah anu aya di Lanud Surya Dharma. Sareng seueur jajanan anu tiasa dipeser pami parantos olahraga. Enjing nah kunaon leuwih milih olahraga di Lanud Surya Dharma tempatna langkung nyaman teras bersih sareng teu aya kendaraan bermotor. Enjing teh wilujeng oge nah kunaon leuwih milih olahraga di Lanud Surya Dharma karena Lanud Surya Dharma tempatna strategis halus kangge masyarakat anu di daerah Kajati dan sekitarna karena tempatna endah ramah bersih cukup sekian. Wilujeng enjing Kunaon leuwih milih olahraga di Lanud Surya Dharma sabab ieu tempatna tiis loba jalmi anu berolahraga di dieu jeung sareng ngebat tempat jang fotoan lah. Atur nuhun. Berolahraga di mana? Selain tempat olahraga, di Lanud Surya Dharma ge seueur jajanan biasa dipeser pami parantos olahraga. Baraya sadaya nembe update terus dengan Lanud Surya Dharma. Ayeuna kanten baraya nu nuju olahraga di Lanud Surya Dharma. Hapunten bilih aya kalepatan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hatur nuhun ka sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan.